ieu nya euy. Cing. Hileud anjing. Kebeneran euy Mang Anas sieun ieu. Urang ajak ka dieu, ajak ngurak. Hah? Cing. Mang Ana orang ngajak ke dia orang lain ku aing da. Teh api rek ngurak. Pati bararancing ya euy. Pat. Tuh sudah. Mana? Hayu ah, urang ngurak. Opa syah, liangna halus. Bisa ke mana? Ari mana ngurakna? Hayu tuh di lebak dah. Wah, syah liangna. Ya. Ayo. Kira tuh kala urutnya. Oh. Mana ngacak ing ing? Dihanap lah. Coba liangna euy. Nih. Mana? Ayo ah ngiwan lah panas. Ya. Ay, atuh orang di topi ieu. Teh hayu euy, sarua euy panas ing. Ya. Ieu. Ngiwan lah mana ah? Panas. Tadi teh nyuhan sakitu tadi teh. Lain mana? Sieun teh ku hileud. Aing sanana mah kitu sieun aing. Oro hileud ora aja hileud kita. Gampang. Tah, cik mana mun aya hileud misalkan tah aya hileud, teh di kumaha yo? Ya, ku aing mecet. Pais, ku aing. Pais? Kan. Nah, Teu gila gitu. ya, teu. Tah, cik mangana yo? Tah, ieu mangana yo? Anjing, ai sia naon ku aing. Ya, langitnya mendung euy, tapi teu hujannya. Nah, itu. Langit angkeun. Urang nanya mana tadi anjing. Dek naon? Kalau capek euy. Mana ditanyakeun ku si Mang Bohim. Mang Bohim. Tadi teh urang teh panggil jeung si Mang Bohim di Tonggo. Tuh. Jeli cenah. Mana ningali si Anan teu? Aya urang teh teu Mang aya naon. Baru jung anjing. Nafsu euy. Rek naon? Ceng teh Mang rek naon Mang? Rek minta nomor cenah. Nah, minta nomor ka urang. Teuy. Nomor Mang. naon nya euy? Kieu Mang. Da ngomongna teh kieu. Aing mah hayang 4 angka. Nanya. 3 angka. 2 angka. Aing teh ngalamun kieu. Aing teh ngartinya. Nah, ulah cik aing teh atuh Mang. Heuh bejageun ka si Mang Anas sana. Aing minta nomor keukeuh kitu. Bejakeun ka si Bohim. Minta nomor mah lain ka aing atuh naon da aing mah lain jin, lain dukun. Mana tuh? Ka material. Milimeteran tah nomor balatak material. Milimeteran. Heeh. Berebetkeun. Ti hiji nepikeun ka
180. Aya kabeh komplit. Nah. Oh bener. Urang kasih him ngomong kieu. Him, Jepangana geus saya beuleum meteran, nomor hungkul tadi meteran. Tangan. Bijakeun deui ke bohim. Bohim. Duh, kabayang mun loba duit urang euy. Jigana mobil kabeuli, motor kabeuli, imah kabeuli. Heeh. Urang kadaguan kapal ah. Sugan aya kapal ngalewat. Ai mana keur naon di dieu? Ditinggalikeun teh ka perumahan lamun siga nu ieu. Siga nu leungit batu ali naon. Keur naon mana nungguan naon? Ieu mah, poing mah sirik mang. Batur loba duit. Sirik kalau loba duit mah. Tak koing tengah huleung mang ngadaguan kapal nu ngalewat. Naon ai mana? Kapal terbang. Dek ngajorowo koing mang. Kapal minta duit. Ai mana cager teh. Aduh mah. Wah, sih kalau penjual lain. Sia mah. Sikeun gering. Di mana ya kapal ngabudulkeun duit? Anu kudu mah mana hayang loba duit usaha. Lain gua kaduluan kapal, mah stres mah. Nu penting mah yakin mang. Yakin naon. Amun kitu mah geus we jelema narungguan kapal. Sia mah. Tapi mana ge goblok kapal moal nurunkeun duit. Mustahil sia mah. Rumah goblok. Urang penting mesra-mesra anjing ku majikan euy malam Jumaah. Gaya euy. Wadah sunah rasul atuh. Heeh nya malam Jumaah berarti teh. Pamajikan teh penting teh euy curhat euy ing urang teh. Cenah abi teh nya pisan cenah ka teh nya lahir batin. Alus atuh mangana boga pamajikan teh, berarti pamajikan teh sadia ka mangana teh. Nah urang euy karunya euy ke pamajikan teh. Pamajikan urang aya nanya lahir batin. Urang teh lahir batin euy ing. Teu lahir batin kumaha mangana? Urang mah sababna naon? Teu lahir batin teh da urang mah pelahiran di sesar.